bab doa. Saur ba'dul hukama kieu. Wa qala ba'dul hukama arbaun la sa'adata fihi. Didinya maksud ba'dul hukama tidinya sanes maksud ahli hikmah tukang ada melewapa, tapi maksud ba'dul hukama tidinya ahli tasawuf atanapi ahli sufi. Saur ba'dul hukama wa qala ba'dul hukama tina sapalihna ahli tasawuf nyariosna arbaun. Urang bab opat nya tadi urang kali opat ayeuna opat deui. Arbaun opat la sa'adata fihim. Lapad sa'adah saupami telepat isim nakiroh kalebetan la napi lil jinsi bahasa cip jurumiyah sadayana kabagyaan la sa'adata fihim moal aya kabagyaan keur nu teu ngalaksanakeun opat faktor ieu. Nu kahiji ahaduhumul ladzi yabkhulu bis sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, jalma nu moal bagya, jalma nu korep maca sholawat sareng maca salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos eta maca sholawat gampil. Lamun urang bade disusul dugi ka puncuhna, dugi ka puncerna, pantadi tos dicarioskeun. Laula kalamma khalaqtul aflaq, lamun teu didamel Kangjeng Nabi alam dunia kali eusina moal dijadikeun ku Allah. Mata pantes lamun urang ngarasa butuh ka Kangjeng Nabi persana maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Nu kadua lamun urang getol maca sholawat ka Kangjeng Nabi, hadis Kangjeng Nabi tos ngajelaskeun nu dicarioskeun ku ba'dul hukama. Kahiji poin anu opat teh ahaduhumul ladzi yabkhulu bis sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah meuni kudu-kudu teuing cenah maca sholawat? Maca sholawat kang kalintang ageng kaunggulanana. Nu titah maca sholawat teh, nu piwarang maca sholawat teh akan sadaya ibu-ibu, eta maca sholawat teh sanes parentah Kangjeng Rasul. Eta maca sholawat teh sanes piwarang sahabat Nabi. Eta maca sholawat sanes piwarang ajengan. Eta maca sholawat sanes piwarang abdi komo. Eta maca sholawat langsung parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa ditinggali coretna dina surat Al-Ahzab. Ayatna tos tiasa sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha saestuna Gusti Allah atana pisanya Gusti Allah yusol wa malaikatahu sareng malaikat Allah yusalluna pada maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lahirlah perintah Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, sallu, bersolawatlah alaihi ka Kangjeng Nabi, wasallimu, dan bersalamlah, taslima halna salam nu sempurna. Berarti ngau solawatnya piwarang Allah langsung. Kahiji urang rekes maca sholawat, urang aya
hajat ka Gusti naon wae bentukna hiji kawitan urang kumaca sholawat dina tawasul urang terus awaskeun sholawat eta teh pamuka hijab soalna antara dua urang jeung langit teh aya hahalang wa ahraqal hijab as-sholawatu ala nabi sakumaha hahalang dua urang tetapi ka langit digeueur urang kumaca sholawat doa urang neme dugi ka Allah subhanahu wa ta'ala ngawasilahkeun naon heula tah samemeh kahayat urang nya nu kahiji nu kadua wasaniyalladzi la yujibul muadzin nu kadua jalma nu moal bagya jalma nu tara daek ngajawab adan pan eta teh adan ge undangan ti Gusti Allah kumaha cenah abdi mah da ieu teh pas adan teh abdi mah keur naon keur aurat misalnya liren heula sok sakalipun keur aurat ieu undangan Allah kumaha cenah abdi mah ieu teh keur ngaos Quran meskipun keur ngaos Quran liren heula di mana ketika sakitu nya saur Pak Abdul Qadir ya kanjeng nu kadua wasan yalladzi la yujibul muadzin jalma nu moal kenging bagya jalma anu ngantunkeun tara ngawaler kana adan meskipun anjeunna tos bagya meskipun anjeunna tos sukses tadina berkah ngaoskeun sholawat jeung anu eta di awal kabeh kari-kari ditinggalkeun sadayana deui insyaallah Allah nyabut deui kabagyaan sok sanajan jalan bagya tos dijalankeun urang saperti coret ba'dul hukama eta kari-kari urang cik urang teh geus ngarasa ieu teh asa manah tenang milik rezeki gampil duit babari pamajikan montok budak nya kitu nu istri remai emasna lain remai capekeun komo meureunannya gitu tapi kana ngantunkeun deui wayahna lamun Allah nyabut deui saadah kabagyaanana mata hiji kudu istiqomah diajar sok sanajan eta istiqomah mahal al istiqomatu khairum min alfi karamah al istiqomah teh langkung sae tinimbang 1000 kamuliaan sok sanaos kitu rek boga urang mah cenah da abdi mah sok maca sholawat mangga nu mana wae abdi mah sok sholawat ummi mangga abdi mah cenah sok sholawat nariyah mangga abdi mah cenah sok nu pangpenekna mangga nu penting mah aya Allahumma shollian eta sholawat sok sanajan ngemplat panjang ka aya Allahumma shollian masana sholawat jantan nu kahiji lamun urang hayang bagya saur ba'dul hukama hiji teu kenging ngantunkeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sabada urang maca sholawat saur ba'dul hukama aya selang heula ku ieu doa sawangsulan atanapi 4 wangsulan mana doana Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baladil haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal masy'aril haram bihaqqi kulli ayatin anzaltaha fi syahri ramadan balligh ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyatan wa salama tah saurna teh di mana urang tos maca sholawat teh cenah aos dua eta sakali atanapi 4 kali insyaallah urang kana sibkeun cenah nyimpen sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun urang sering maca sholawat urang sering ngaoskeun eta dua kitu saurna ba'dul hukama ya Allah ya rabbana karimnya sedangkan lamun jalmi tos kadongkapan dina impenana Kangjeng Nabi Muhammad insyaallah eta jalmi bagya dunia bagya akhirat sedangkan
ari dongkap nama moal pilih bulu akan da dideteksi kurang si A siga alus, si B siga alus, can karuhan munggugus sugan cenah ieu nu coblak mah alus teu kitu akan nya. Tah mudah-mudahan lamun urang ngaoskeunana sholawat Ibrahimiyah saur ulama sok urang dipaparinan gampil angkat ka tanah suci cenah saur. Benten-benten kang sholawat ge nya ngeun biasana lamun ngaos sholawat umi cenah. Lamun grup aya pemuda nu rada jomblo teh ngaoskeun sholawat umi mah sok insyaallah teh pajeng cenah. Kitu nya. Tah nu keur macet usaha nu kumaha coba we atuh. Kitu nya. Berkah sholawat da tadi ge alam dunia jeung eusina moal didamel lamun teu diciptakeun baginda Nabi Muhammad urang ge naon ngajerit we maca sholawat niatan ibadah ngarah teu punungan. Pan urang mah daek ku daekna maca sholawat sabingu can diijabah keneh punung ban kitu nya. Padahal lamun urang memelakan ge hayang buru-buru kalah teh panggampangna bonteng 40 poe panen mun umurna teu lila. Ieu mah saminggu geus hayang cair pan. Coba urang melak kadu melak mangah pan lami tapi tos sakali buahan kan ngamusim terus-terusan. Tah kitu maksud contohna. Jantan urang bade ngaos sholawat sejak karena Allah, urang bade naon ge sejak karena Allah engke buah mah bijil ku sorang. Nu kadua, nu katilu wasalisu manis ta'ana bihi insanun khairun fala yu'inuhu. Nu katilu jalma nu moal bagya di mana aya jalma nu menta tulung kari-kari teu ditulungan padahal urang aya wajahna. Sapertos kieu Kang urang Rajaban yu misalkan kitu nya. Kang urang Rajaban yu urang Muludan eta teh nguriling DKM teh hartina mah hayang naon hayang ditamahan urang keur ngarayakeun urang teh sok dewasa. Tah kitu dina kahadean tapi lamun dina kaawonan mah entong. Soalna aya hadis nuduhkeun kieu man dalla ala khairin ka fa'ilihi sing saha jalma ngadukung kana kagorengan sok sakalipun manehna henteu sarua jeung milampahna man dalla ala khairin ka fa'ilihi. Misalkan kieu akang hayu urang tolak urang ngaos kumaha saurna teh cenah moal tos kenging tah ganjaran ngajak terus urang angkat kumaha lamun nu diajak hiji buru-buru 10 akang panen ka urang jadi marketing akhirat kan urang ngajak ngalaksanakeun angkatna kari-kari nu diajakna angkat. Lamun nuduhkeun kana awon wayahna misal ieu mah contohnya sanes kumaha ieu mah contoh maksudna urang teh nuduhkeun tadi teh pas ngalangkung aya dangdutan ti anu tuduhkeun ku urang teh jang rek lalajo dangdutan moal tuh ti ditu eta sekalipun urang teu angkat sarua jeung urang angkatna ka ditu. Pan tadi ge man dalla ala khairin ka fa'ilihi lamun nuduhkeun kana sae sarua jeung migawena lamun nuduhkeun kana awon sarua jeung midamelna nu katilu. Nu kaopat arbaun yu'jiju alladhi yu'jiju ayyad uwa li nafsihi walil mu'minina duburo sholawatihi. Nu kaopat jalmi nu moal bagya jalma nu tara daek ngadua jeung ngaduakeun awak jeung turunana jeung mukminina dina saentos salatna. Apa eta teh kanu ararentengnya maca sholawat da geus kabiasaan gitu. Tuluy ngajawab adan geus kabiasaan gitu nya. Ieu teh nu ararenteng unggul ya, tapi nu cekil gitu nya. Nu katilu tah sapertos kitu.
nu dipilampahna gampang pisan tapi hasilnya baru cekil gitu. Nu kaopat sapertos kitu. Nu kaopat mah nyaeta diantawisna jalma intina mah nu tara daek ngaduakeun dirina, tara daek ngaduakeun keur ka batur dina santos netepan khususna pan ari ku guru mah geuning nu sok netepan berjamaahnya sabada netepan teh osok aya geuning kieu astagfirullahaladzim li wali daya li keur ka abdi wali daya keur ka ibu rama wali jami'il mukminin keur sadayana mukmin mukminin mukminat muslimin muslimat al ahya tinu hirup dugi kanu pupus kadoakeun kadang aya nu wali masyayihina wali ikhwanina wali jami tuh tah berarti urang teh teu kalebet ka eta jadi intina ayeuna lamun urang sok biasa boga awasan Al-Qur'an lamun ngahenca mangatraskeun lamun urang gaduh awasan sholawat mangatraskeun urang sok biasana dikir mangatraskeun langkung tingkatkeun urang sok sanaos sasih anu mulia sasih Ramadan tos ngantunkeun urang sadayana mudah-mudahan barok hikmahna taufik sareng hidayah urang tong waka dicanak ku Gusti sapertos urang kadaekna dina waktu urang waktos Ramadan pan urang keur saharita ayeuna mah pan piheung witir 3 ge nya kitu witir 3 ge piheung ayeuna mah tos isya teh pan kamari mah sempat urang teh tarawih heula sok sanaos 20 rakaat witir 3 semangat kitu teh mudah-mudahan sok sanaos mungkurna ieu sasi Ramadan Allah tong ngahilangkeun hidayah sareng taufik urang kana ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.